Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Video kali ini kita masih mancing bersama kawan-kawan dan teman-teman. Kita sambung dengan ceramah wali wali zaman ayeuna mah Woi, mana woi saya loba gede nu nah? ararane. Tuh, dia lewat ke iya. Oh, juga dia. Bener dik, Pak. Bener dik, Pak. Sekarang, Pak. Oh, main tak. Apa mereka jeung ngawung. Dia lewat ke ini lah. Edan beneran ya mah. Nah, iya Kali juga ya. lantaran bertingkahnya atut tara aya nu Dia mireup tuh dia di dalam. anu edan ngaranna ge. Satu ketika manehna dibere lapar. Iya, sana di sini. Lapar. Teu aya dahareun, teu aya ieu lapar sapoe, dua poe, tilu Iya, sana poe. jadi dia. Siapa, Pak? Iya. Iblis datang. Iblis Tuh, berondong ke. aing manusia kalaparan gitu. Bonteng. Ini main kai ya. Imah itu tuh. Imah itu Main kai tadi aja dia. mewah. Salah kali ya. Di jerona aya tangkal buah. Alhamdulillah ngerapihin. Berbuah. Bahkan lamun bisa asup ka imahna. Basta. Sak iblis teh. Itu garing tas mau nana dia kedaharan doang. Cok balul tak asup aja pagarna ge luhur. Oh, dik keren ini. Enggak kali. Itu beneran deh. Pokoknya mah lu di jalan kuari mah zaman mah dagang hese teu boga modal. Beneran, beneran. Ayo, bojo berangkat. Lu deui juga kita di jero imah eta mah loba dahar deuk buah gambar naik gerage. Ayo. Ji cek bangun bener oge nya. Ih, coba lu atuh pandai teh meureun dorak. Allahumma ghafurur rahim. Geus ulah sieun-sieun pokona mah naik, maling, dahar, tobat. Percis ka sareng etek. Blot orang etek. Etek rimpak ku sagara ribet. Itu berondong. Enggak sih. Ah, tadi motor tadi ya. Mandi bacakeun ku Nurul Huda mah tadi Ghafurur tobat gampang yang Gusti bener oge cek balul teh ya oke lah naik balul Mas lewat. buah harum manis gede Nah, waduh mantap tekan nah. naik ya Bismillahirrahmanirrahim malingnya bismillah Berapa? ajakin orang etek ya Ngalah. malingnya bismillahnya orang etek ngantupan Islam dek maling dek Ngalah mabok lah kalau cukup bismillah hiji di ngawung. Wah. tarong aduh nah akhirnya naik tak beneran buah naraga gepluk kan lu boga imahna udah aduh cek balul orang bener bae barang ditembok sadar mana buah Iya lah, lapangan bola di dia dipakai bola. Jangan apa banyak. jelemet Pasti jauh beda cuma ke masuk boh. dulu ja sia turun sia awas sama dia turun Belum ke lapangan bolanya. Balul Dekat anak rumah. nang sia mana buah Oh, ada ya mau loba-loba ini malah hiji. lapor ke polisi
bener bae dilaporkan ke polisi. Itu bontang. Laporkan ke polisi, lewat ke polisi. Bagus tuh. Akhirnya Siapa di kolong yang itu? di polsek diberi dahar, diberi minum. Dia langsung ada tujuan bae orang. Rahasia Allah, aing keur lapar. Ngalah tadi ngalah. Benang orang dahar Jalan di tadi. polsek. Maha suci Allah. Gusti, alhamdulillah. Atuh dibere dahar minum. Cek balun kula sakaroko bos. Cak polisi maroko sia sembarangan. Saya aya be. Teu bisa gitu, teu sempurna cekna. Oh, itu seneng lancar. Dia baru urus deh. Dibere oke tapi ku polisi ke bontot-bontot ge. Dibere udah polisi setengah tak. Sia yang penting mah. Rokoknya bener sih Allah mah teu bubudakeun. Aing lapar sakjana. Orengan di diri si aing. Rokok terus. Barang datang ke izuk cek polisi. Balol. Dengan motif naon maneh maling buah. Lillahi ta'ala kaula lapar. Bisa berapa mana lapar? Tilu. Sa saksina. Hari cerita saksi mah ngan kula wani sumpah. Kula maling teh lantaran tilu poe tilu penting teu kaasupan dahar lapar. Bohong sia kajian hukum hakim. Das naik ieu. Jalan itu tuh. Mana Jalan itu bontang yang pas. jangan rugi-rugi. Kan meureun polisi lahan teh aya duit. Saya gitu ngomong dengan dia, jabatan lagi payah bakit. Dibayar. Kula neuk mayar make naon? Nahan kula merugi. Sebab naon? Saayana awak kula. Kan polisi mah lamun nahan teh sebenarnya mah lain deuk nahan jelema lain. Sakali teh lain, sakali teh lain. Sia seri ke polisi sia. Maksudna mah lain eta lain. Terus paham lah nah, guys, ini sampai tinggi itu sih ya. Dia lain ngomong, enggak gitu nah teh los Ini gitu. sih pikiran, non halangan tuh. Oh, jambu aing beak. Ya Allah, ya Rabb. Minta Iya, ibu kahiji, beureuh. supaya kita Masak, polisi guys. teh lemah bahwa pula maling teh iya dengan Masak, guys. motif Oh, lapar. kanyit. Doa wali atuh eta si polisi teh ya si polisi ngimpi barang ngimpi kiamat Ya Allah. dek di nerakakeun ai pang ditulungan aku Oh, mau kemana saya mau ke neraka emang kenapa pokoknya mah banyak lah sebarat permasalahannya udah nggak usah tahu dah kamu. Emang ini penyakitnya apa? Kok bisa sampai ke neraka? Udah lah. Saya minta tolong. Tenang, Cek Balul. Kamu tidak akan masuk neraka. Insya Allah saya selamatkan. Asal saya selamatkan. Erbak udang ya. Mimpi na udang. Oh, asa kita mah. Iya, ke neraka. Dek diselamatkan ke Balul, asal Balul selamatkan. Langsung isukna Balul. Sia keluar guys. Aman guys ya. Atuh tuh bisa kitu Cek Balul ieu naon heula masalahna. Kok bisa jadi keluarkan guys keluar Cek Balul mimpinya. Kok sia nya Amis. boro-boro naon ka impian ge nya.
Masya Allah. Kenal Dari beta. ieu mah boro-boro kanimpi kanyana ge teu nyaho. Ka awak sorangan teu nyaho. Masya Allah. Ditanya anak sabaraha mangaji? Keke sabaranya anak. Padahal ngarak ke sini deh. Kita anak tetangga ka bawah. Itu beres ini. Iya. Nah, keluar. Laku. Begitu keluar, Kalau saya tengah Jumat ya. kaget. Sebelah. Dipaling teh anu lebah nu geus kaluar deui. Dasar polisi. Asal kurang teh geus kieu. Banyak wae yang disogok deui polisi baheula. Baheula teh mah dikira. Jadi dia meluy parah mah. Dikira kira bahlul. Kula baheula ziarah jeung Rawaji ka bahlul. Kabeh makom nama Apa teh? Kenapa banyak? waliullah bahlul. Sulaiman ngomong tolong. Begitu. Apa nih kan enggak apa yang boleh pada dulu kali buka dia. Ieu pamajikan nu dipaling buahna teh mau. Kalau boga sangarana. Masya Roy. Allah. Kesimpulan ke urusan. Oh, gila dia lo bahu, woi gila lo bahu. Gila. Urusan Saat kasus ini jana gedenya. enak urusan Terus. awak pamajikan nu dipaling buah. Tahlil pas tahlil kapat puluhna bahlul diondang nu edan atau teh diondang datang sorangan sekarang nu edan akhirnya datang jangan para alim para ulama di Irak tetap menghargai bahlul sebab di kalangan masyarakat tapi di kalangan ulama justru dihargai jeung diagungkeun. Mau siapa kawan ngomong tadi. Hirup deui tah. Sebab tanda keistimewaan jelema kajeun teuing bertingkah edan di deuleu panonna, di deuleu gerakna aya Orok mawa di mana? kajeun teuing Haji Pendi ngaku kiai. Atuh aya tanda kan sakali tukang karung goni sanajan nyana kartu namana Kiai Haji Supendi AF Ahli Ruhani Waliullah murigat dulu aing mah ya mendingan dirantek urang bener teh atuh aya tanda moal kacolongan jelema anu wali di lain-lain seri atuh sabodo ayo urusan jeung Allah mantap bertingkah teu jelema anu ngangsong-ngangsong diri nyai-nyai hari lain jelema tampil prima di hebat-hebat segi zahirna ku ahli nama kanyaho kataker kajen kukumaha ge kitulah Allah nyieun hamba nan cerdas setiap saat kayak hamba anu dicerdaskeun ku Allah jangan pengamanan dunia mungkin sekupna kabupaten atau provinsi setiap saat Allah selalu nyieun hamba seperti itu tapi dirahasiakeun ku Gusti Allah hamba eta masuk cicing di sabodoan kesimpulan nama bahlul teh ilu tahlil akhirnya kita ngadoanya kaget masyarakat bahlul nu edan kita ngadoa nu kita ngadoana kiai gede cek masyarakat kesalahan tamu kajen kumaha ge manya nu edan kita ngadoa nu edan kita ngadoa bahlul tutup langsung ngadoa ke lalaga ngadoa na lalaga nu boga imah merengkeun we goblok wae
aing kamari di kapolsek kemarin kita ngadoa aing bingung gak sih baklul tapi bisa keluar beda isi sanu ngaluar kita sakit ieu padahal mah ieu can waya keluar kudu bisa keluar kieu Masya Allah polisi cium tangan ka baklul anu ngimpi teh eta nu boga ini kaget polisi cium tangan heran ini Masya Allah ayeuna baklul ngadoa memeh ngadoa nyana ngomong cek bahlul teh dulur-dulur aya hadis Kangjeng Nabi dibaca punya hadisna begitu dibaca hadisna karanget kabeh pase maca hadis ya nyaritakeun hisab nyaritakeun mizan nyaritakeun siratal mustaqim nyaritakeun surga jeung neraka eta bahlul capetan luar biasa Masya Allah kan akhirna cek bahlul teh mana nu boga imahna kada Numata berekeun manehna urusan jeung polsek teh beres. Sial sih cakeun teh. Saha berita ka dieu sih mah goblok. Tapi tetep ka dieu. Ente kan teh nya cek ngana pamajikan ieu maot rahasia naon teh nya kan cicing bae. Sia kudu cicing bae gitu. Nya mah ingat urusanna maling buah. Ulah sok nyaritakeun soal maling buah. Aing mah maling buah ge eta bak terdorong ku lapar. Jelema maling lantaran lapar, bebeneran lapar diampura ku Gusti Allah. Udah sada urang dieu maraling kabeh. Asana ya. Tapi asal bener lapar. Lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun. Aya harta teu boga bener-bener lapar. Komo kanu sugih mah. Kanu sugih ada zakat anggap pokok zakatna. Urusan. Lamun nu sugih teu zakat. Eta bahlul nyaritakeun ieu. Guys, soal maling buah bila perlu diganti insyaallah diganti ngan ulah moal disiksa ku Gusti Allah sebab boga dalil di harapan Allah dalilna lantaran lap guys moal kudu disiksa ulah bedek nanya bae pamajikan ente kuari sabada poe geus 40 sekian hayang neuleuh pamajikan teu nggak ulang nya hayang neuleuh pamajikan teu atuh hayang ceuk teu beda barang bentak pamajikan kadeung ya Allah eta dibukakeun ku ki bahlul teh eureun baju bentak ketemu pamajikanana ya Allah pamajikanana teh keur aya di surga wah keur senang nyana kan kaget akhirnya kikiran bae teh ka pamajikanana kadieu cenah kadieu cak pamajikan kadieu cak nyana kadieu cak itu kadieu cak ieu kadieu tinggal jamaah bae kaget kita si edan jeung nu edan mah edan kabeh orang teu meunang ngahiji jeung edan toh nya urang ieu lamun ngahiji jeung Kiai Haji Hasan Basri pasti bisa ngadoa jeung Ki Uding pasti bisa ngadoa bangsa jeung ieu tadi kukulan ditaan tafikulin ban ya berarti suka sampai ke tafikulin ibu isya ayo tapi ibu ayo sok ayo sok terjalan bae ya tafikulin itu bari kan tafikulin jamil merem kerja nambung merem kerja tersinggung kepecah kita diteruskan ke bola Masya Allah boy memaca marhaba
pikiran itu mah teu daek teu becus eta lah jelema sok terus gitu. Nah ieu kaget kabeh jamaah teh lantaran kikieulan gorenganan keur gugupan itu ka dieu ieu ka dieu akhirna jakena teh ngomong kieu bae hayang geureup bae jakena hayang geureup bae emang kunaon sak masyarakat ini hayang geureup bae hayang geureup nuturkeun pamajikan jadi di surga atunya di surga ge isi macam terbunuh eta geureup teh kula geus diawean kieu ya Allah ya Rabb luar biasa bahlul bisa nempokeun ahli kubur apakah tempatnya di surga apa tempat di neraka padahal bertingkah edan seperti etalah lumantak unggal kitab bahlul di dongeng-dongeng sederet yang para aulia Allah jeung kan Syaikhul Qadir Al-Jailani deretan ceritana jeung Sa'duddin jeung sederetan para kutub-kutub aulia urang wali mah nyaritakeun wali teu bisa nyebutkeun wali tapi nyaritakeun khawari para habaib loba nu ka imah bae ge geus kudu disebutkeun lah pokona loba ulah ge garasa bunga masih kene loba habaib anu muhara keistimewaan bunga jasa hati teger negara kita cacak di Indonesia para aulia Allah geus kumaha Jakarta lamun deueuh wali Allah geus kumaha Banten lamun deueuh wali Allah wallahu a'lam secara nasional lamun deueuh kekasih Allah Masya Allah tapi urang ningali di Amerika ningali di Mesir ningali di Cina ningali di berbagai negara kalau di Indonesia mah tentrem padahal hutang sabelit hulu ini dengan tentrem hese kubatur disebut krisis tapi dahareun ambalan terkadang aja ini mah dengan plastik karena plastik krisis ari urang ayo coba dahareun luar biasa idumun pohara kemudian masjid mararewa imam dengan ibadah ayo persatuan masyarakat jeung masyarakat persatuan masyarakat jeung ulama persatuan masyarakat jeung pemerintah persatuan masyarakat jeung polisi jeung TNI di Indonesia moal aya nu ngabanding istimewa di Indonesia mah polisi nu matak bertahan di pasar Kemis asal geus cici di pasar Kemis belum dipindahkan ka mana nu nah cek di pasar Kemis mah masyaallah dong cedeng hayang naon atuh di pasar Kemis komo jahe ambalaya komo nu pendek mah loba tuh kan nah hayang naon nu hese ge persatuan iya di Indonesia khususnya umumnya khususnya daerah Banten ya Allah ya Rabbi sampaikan orang Priangan Parahyangan Bandung Ciamis Tasik ningali sikap-sikap orang Tangerang Serang Pandeglang nyana gide kata cincin di ditu sehingga itu seperti di daerah ke Jawa Tengah kalau bukan dulu kan di Jogja sok dongeng baik Jogja mah seperti itulah gitu tapi di Tangerang berbeda di Tangerang nah iya persatuanan anu hebat itu persatuan masyarakat jeung masyarakat persatuan murid jeung guru persatuan masyarakat jeung kiai jeung pemerintah atuh salah saeutik di urang mah dihampura lamun cara duetan wah lurah geus diganyang
hampura embalaya pantan-mantan ulah nu saralah tapi di urang mah biasa bae geus beres ya hampura deui eta hese teh neangan kos kitu tah terus lurah di urang kan kasalahan mah sabeuheung sebenarnya jeung masyarakat atuh aya aturan ngajual tanah kan dibayarkeun ka lurah jadi itu tambah di Lampung untuk KTP nama orang dia aja tapi di hampura bae tah eta hese tah neangan pangampura kitu teruskan ke orang gedekeun hampura ulayana naon sebab hirup mal kembal urang bakal berhadapan jeung malakal maut kabelah dituna jeung munkar nakir kabelah dituna jeung surga jeung neraka gede hampura insyaallah urang nu bakal dihampura nah ira bahlul bisa nempokeun alam itu ini sebutan Syekh mah Tuan Syekh Abdul Qadir Kohara guruna saya coba guru Tuan Syekh Abdul Qadir sok ngamanca sia ayo cepat sombong lain sombong omongkeun maca ongko Kiai Hamad Tebas ingat nah bener atuh ini si omongkeun bae ka arah nah guruna waktu keur hirup ngadidik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh satu ketika pernah dicobakan ku gurunya Tuan Syekh teh ya begitu berangkat jeung santri-santrina jeung guruna amanu dapas nah eta teh pernah dijorongkeun ka kali begitu dijorongkeun sia atuh Tuan Syekh Abdul Qadir kan dia sakti begitu dijorongkeun terus dikali nyana sila ieu henteu kaluhur henteu di luar cai oke sakedeung ini kan aya kali coba ku aing sia jorongkeun jago ini tinggal sebuah nama masalah ini seri kan guruna waduh bener berarti geus hebat masalah cerita eta disebut masalah akhirna maot tekan guruna begitu maot ziarah Tuan Syekh ke makum begitu ziarah Tuan Syekh teh kondisi kieu belila aya setengah jam ulang geus teh urusan Tuan Syekh ngan ditanya Tuan Syekh naon sih eta ulang lilaki kula nyaba ka alam barzah batur lo bisa nyaba gitu ya zarah teh bisa justru nyaba ke alam itu Haji Peni ge pernah zarah ke kuburan cering nyana mau Masya Allah datang ke kadelina khusyuk cering lain dalagan ditanyakan ku anaknya bah zarah sampai nangis begitu emang kenapa bukan apa-apa abang minta info nggak dikasih-kasih tolong jaraknya masih belum pernah dikasih sekali nggak tembus wah ngejeroan ya nah betul syaratnya begitu kalau sekolah diajak ziarah wah bebluti ngantuk begitu oh iya udah ziarah sih kos gitu lu siap belum ada bacaan naon yang bakal dibaca geus disiapkeun langsung ngantuk iya yes kita ke JPN sok nurutan lamun ziarah oh iya sebelum siapa tapi gugula kan ditanya kenapa sih itu begitu ceritakan gue yang ya Allah luhur batur seperti itu guys loba lain eta bae pernah ke alaman gugula sababara guru
termasuk Habib lain eta baik. Nah itu saya nyaritakeun bahwa nyana kapanggih jeung guruna. Begitu kapanggih jeung guruna teh masya Allah karim indah aya dina ridho Allah ngan leungeunna kempleng guru tuan saya ditanya ke tuan saya teh aya teh leungeun kempleng teh bisa nyekel gelas jadi mun nginum mun ngadahan naon makan nu encan nu katutup teh bisa mama kunaon eta hampura mama lain masalah hampura emang kunaon coba hampurakeun heula mun geus dihampurakeun mama geus carita iya atuh dihampura jeung kula mah teu ngarasa boga salah jeung mama teu ngarasa boga salah ka kula geus hampura jasa tapi Allah kan lain kudu aya ikrar urang geus dihampura banget begitu dihampura langsung jadi masya Allah eta naon dosa naon dosa waktu mama nyoba anjeun ngajorokeun ka kami eta sakitu doang di akhirat diperhitungkeun atau komo suka sepak segala pokoknya ieu mah memeh ka sorga pasti ka neraka heula atuh sukuna pake yepak leugeuna pake nyabok geus pokona mah teu kudu ka batur cenah mah geus incu ge incu ge datang kapan matinya kakek ya ieu carita si hade leungeun horeng masya Allah karim si hade suku masya Allah jero pernah nyepak teu si hade nyepak diganjar sote lamun nyepak musuh dalam rangka perang nyabok urang di rangka perang diganjar ku Gusti Allah bahkan 60 lain hiji 2 3 10 makin loba nu kurang dibunuh makin luhur derajat kurang di medan laga hari keur kieu mah tulis cukak caw sieu mah aduh ya salah waktu yang hampura heula anu pernah dicabut awas di akhirat ge sulah yang mau jeung aing sia asa hebat tina di dunia awas tah ieu guruna bae nyoba can minta hampura ngajorogkeun di akhirat kempleng ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngagung ieu mangan sakadar gambaran akhirat sakitu bae ge eta ahli thariqah bari nyoba ka murid geus teu masalah sama sekali tetapi begitu sulusuk Tuan Syabdul Qadir ciri Tuan Syabdul Qadir ge ya Allah ya Rabbi kulana masalah tapi tetap dimasalahkeun kudu ikrar ngahampura lantaran naon adam hakullah mah musamah hampah tapi hak adami musah birang urang kungsi ngata kata hak adami sing ada kungsi milit sing ada kungsi nampiling kungsi nyepak sing ada mumpung hirup kene urang teangan pernah urang ditampilin teangan pernah urang sepak minta ampunan awas yang dipedi aing geus bebeja sia pernah nyepak contohna potong ka jelema teh nyerieun teangan eta jelema ye atuh kok main bola banyak main bola na judi aku jana bloon teh coba ya Allah ya Rabbi mumpung hidup kene iyalah Bahlul ngagambarkeun seorang wanita anu maot tadi begitu diteliti ternyata gorengan maut nasi awewe teh maut syahid teh aya syahid di dunia aya syahid di akhirat aya syahid di dunia wal akhirah panjang urang dongeng tentang syahid jelema anu ngalahirkeun maut syahid jelema nu ragrag tatangkalan atawa ti kendaraan dan lain sebagainya syahid jeung loba-loba deui nah ieulah bagja almarhumah urang sedih nu entak seorang habaib datang ke kaula musapan dari cerik dia dari rimbasa kenapa sih Bib? Ini malah Habib hebat kenapa sih
sih pakai apa namanya kelihatan sedih? Bukan apa-apa kalau ente meninggal, ente mah enak. Saya ini yang ditinggal sakit. Wah bisa aja Habib. Maksudnya kira ahli-ahli Allah mah kalau meninggal dia mah ketawa. Tapi ini yang ditinggal ya masyarakat, ya murid, ya umat dan lain sebagainya. Kemana akan mencari perlindungan? Kata Habib sampai ke rimba segitu. Itu untuk orang lain, Bib. Saya waktu orang biasa-biasa aja. Hanya ngobrol-ngobrol. Ini gambaran nu maot kadang kurang disedihan padahal anak keseserian. Hari itu banyak nama kerengenahan ayat dina ridho Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Itu mah nu maot dilahir, namun sia maot. Kula bandit nanya bae ka urang dieu nya. Kira-kira Bun Haji Pendik maot kira-kira surga apa neraka ulah ngabong. Tuh. Berarti lo kesalahan aja nya. Bener aja. Aduh. Mana parah ini. Kasih jeung urang dieu loba. Ayo cerita lalagaan. Jika beneran begitu. Nah iyalah Bahlul seorang waliullah bisa nempokeun itu kene Tuhan Abdul Qadir bisa nempok ke alam itu. Eta gambaran ahli Allah mantap almarhum Abah we. Lamun mantas nyalateun kiai atau tokoh masyarakat isukna kieu ngobrol jeung kula bagus eta anu mah bagus dah mantas nyalateun kiai bagus teh jeung kiai masyaallah kula sok kieu we nyaho bagus di mana sih dia penasaran kan teh abang bisa ngabaguskeun gitu satu ketika deui tas nyalateun seseorang isukna teh eta karunya itu cenanya aduh saha keluarganya supaya dipidiahan loba urang itu pati bagus sering abah teh ngomong kos gitu karena orang sepatan mah akhirnya panggilkan anaknya pidiahan abah loba sing paham sianya akhirnya dipidiahan sering ke abah ngomong gitu akhirnya kula nanya bah kayak nanya hukum kos itu sim kos kula bari cek abah dia baca teh surat ieu baca tetep tedayekeun ka urang mah gitu ya aya paranti ya kan syarat-syarat nulis atuh bae kudu ikhlas jeung make persyaratan taqarrub nu mantap seperti etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina dua tokoh wali nu kula diceritakeun can nasihat ka urang hati-hati segede guru tuan syekh ngajorokeun bari jeung nyoba tapi di akhirat tetep eta teh jadi permasalahan introspeksi diri urang leungeun urang suku urang